Ayo kita lolodok. Budak aing ka aing naharan-daharan lolodok. Gitu. Mun salamun eueuh kampung mah aya kota bener teh. Bener sih teh. Sini teu penting aing sugan aing moral sugan teh. Mau aing susah penting sugan mah. Aing sengit hasem cak aing teh. Teh ucing sugan mah cak aing teh. Ngayeukeun saha sok. Babar saya teh Cianjur teh aing teh ku sawahna teh ku seulitna ku hadena teh. Antar ke mana eta? Cuk. Sia belagog sia. Naon mana dia seng wae sia teh. Lain Cuk. Senang deh Cuk. Rek asup dinya. Sia naon ka aing ngorowas sia aing geus dijubaran sia. Aduh. Naon? Cuk, ayo orang itu di mana aja tuh, Cuk? Teuing di mana aing ieu? Tapi tempatnya ngeunaheun sih teh bener. Kanan Karejo kieu masih kena loba. Balong ieu teh. Kitu lamun di dieu mah sebutna teh kulah ieu teh. Oh, bener. Kulahnya kata tinggal manuk kan? Manuk lauk. Lauk. Kalau Lauk jadi manuk. Ada saking aing kunon, saking aing ku terpesona na. Aing teh ieu teh ayeuna teh keur di mana? Di Cianjur aing teh. Oh, benernya. Cianjur. Sekarang itu budak saya, itu budak saya. Budak mana itu teh? Siapa? Khawatir aing mah mandi. Itu kamar mandi mana? Kamar mandi cai Cuk, budak-budak. Aing ngomong poho deui sia teh. Aing teh keur di Cianjur, di Cikalong Kulon aing teh ieu teh. Bener-bener. Nah, cincin orang mah betah dah mun umur teh. Hah? Orang betah mun di Cianjur betah orang mah. Betah di lembut. Oh, ada sarua aing betah euy. Heuh, betah ngeunah gitu. Ngeunaheun masih kene Karejo kitunya sawah, masih kene aya. Jadi oksigen teh bagus kan eta teh. Alami atuh Cuk, alami. Heuh, nya make daster ya Cuk. Bebas. Pokona mah mereka aing mah. Aing mah betah. Merdeka orang mah betah Cuk. Tapi aing sok tengah artinya eta meureun non anu di orang ngalemur itunya. Nah, mun betah-betah teh ada di kota eta teh aing mah. Sio cuma nya heuh atuh Cuk, meureunana di ditu ngalah duit teh Cuk. Ngalah duit mah. Balik ka dieu. Emang di lembur teh bisa ngalah duit sia teh? Bisa sia teh. Oke sih, gitu kan. Yang aing masuk non bahasa teh urbanisasi itu teh. Terus jadi make jeung hayang pindah ka kota sagala, cek aing mah geus we garap di lembur sorangan cek aing mah. Kan murah di ayeuna siga tani nu kitu teh emang heuh aya tapi teh sok gengsi meureun Cuk. Eta emang sia teh rek ngejok ku gengsi sia teh. Teu kituan pokona mah non orang lembur teh kudu bangga sia teh. Bener. Kudu bangga dengan kelemburannya. Bener sia teh. Sok ayeuna naon? Ka kota ayeuna. Jeung aing kejadian kieu dieu nya aing aya teh tang. Eta budak kecil ganeng aing. Bae antep budak mana sia teh? Budak aing. Aing jadi poho deui ngomong naon ieu teh. Teh nu ti kota Tah, aing mah sok jadi non meuneun aya kejadian kita. Aya batan urang aya batan urang. Mana teh orang lembur datang ini ka kota lah mana teh usaha eta datang di Kalembur langsung berubah kabeh eta mah. Berubah jadi Superman Cuk. Berubah jadi Ultraman. Berubah sia teh maksudna mah kieu sia teh berubah. Maksud aing berubah kieu. Jadi berubah tina penampilan, penampilan mah kieu wajar. Eta aing anu jadi kecewa mah naon sok panganan. Berubah tina bahasa aing mah. Emang kunaon bahasana? Tara make bahasa Sunda deui sia teh. Terus bahasa Inggris? Bahasa Indonesia sia teh. Gue lu gitu. Jadi tapi cikan bahasa Indonesia ge saru bahasa persatuan ya Cuk. Sia teh bahasa persatuan mah bener sia teh. Tapi kan eta teh bahasa Sunda teh bahasa ibu sia teh. Entong bikin kapoho aya aturan wah cenah jangan pakai bahasa Sunda cenah. Gengsi cenah gitu enggak gaul cenah non. Kampungan bahasa Indonesia aja ngomongnya lu gua cenah. Atuh siga teh geuning cenah nu karata teh geuning pernah aya kasus naon menteri naon geuning naon. Aya menteri geuning anu kamari bahasa Sunda eta. Bahasa Sunda
juga rame orang Sunda teh tak kabehanana marah-marah muta ngambek-ambekan Kasinggung, aing sok hayang seurik kadang da gitu sarua si kasinggung nama aing kasinggung ngan aing eta ku hayang seurik nama sia ayeuna ngomong Sunda kasinggung bade jeung maneh ngomong bahasa Sunda ge maneh era heuh tah aing sok kitu teu kudu era aing make jeung kasinggung sakit rasa kunaon batu koplok sia mah kabesakan sia nya besekan kono sia batu sia besekanana tak itu jadi inti nama jangan malu lah dah bahasa Sunda teh dihenteu bahasa ibu orang begitu pun juga dengan orang bahasa yang lain seperti orang Jawa jangan malu ngomong bahasa Jawa itu orang Batak jangan malu kono kuningan tah budak bocah ngomong bahasa Indonesia aing teh justru eta teh aing teh salah aing teh hapus salah mah ceu bisa dihapus koplok saya kan aing mencoba model kita urang kan barita teh kan urang ngajarkan budak teh bahasa Indonesia we terusnya bahasa Sunda urang teh diajarkan poho-poho teh nya dengan pertimbangan aing teh sieun kasar sieun naon karena mah berekeun we bae salah dengan diomekeun kasar teh naon mah gitu tah ayeuna kieu teh moal seri aing mah tah aing kedahar heuh ceuk budak aing teh mah apa ayo kita lolodok budak aing ka aing naharan lolodok gitu pan itu kan sangat goblok sekali itu gitu kan aing teh lain beda aing teh ditanya ku aing teh nah caing teh kenapa kamu nawarin mama lolodok caing teh begitu ya cerita aku teh apa sih lihat orang lain cenah ditanya lagi ngapain lagi ngasih makan lolodok cenah gitu dinawarin makan mata ke aku teh bilang ke mama teh bilangnya cenah nawaran makan teh lolodok cenah jadi sarukan aing marah gitu tapi nya aing teh begitu marah oge sih gitu aing nyadar aing tidak mengenalkan bahwa bahasa Sunda itu kan banyak betul tidak jadi aing mun kasaran lamun ka sato mah kan lolodok lamun ka jelema mah kan dahar tuang nada gitu bahasana lamun ka sia mah ka jajablog nah pokoknya begitulah jadi intinya mah apa sih kita teh harus bangga dengan diri sendiri lah ya terus model terus orang kampung ogenya untuk kudu ayeuna orang kampung era orang cuy biasa orang kampung siapa kata bener orang mah tak kan kudu bangga bener aduh saya orang kampung nih malu nih dari kampung orang mah era centong gitu siapa kamu bangga orang kampung ayeuna sebutan kampungan sia lamun eueuh kampung mah aya kota bener teh bener sia teh sia aduh dengan kaing wae sia naon panas naon ate panas wah gitu panas lo bangunan sih bener tah tapi aing ada sedikit kekecewaan aing tanya kurang ayeuna ka dieu ka Cianjur ka Cikalongkul nya aing bade to ka dieu mah naon sih ngemplak sih lamun lempang ayeuna mah euy dipelakan ku beton ayeuna mah euy barangun ayeuna teh sawah-sawah teh bangunan aing padahal kan salaki aing urang dieu aing eta lempang di sawah paling sawah jeung salaki dan we aing teh aing teh asa sengit anu aing peuting aing teh sia kitu naon aing teh tanya ku salaki aing teh neng kenapa itu engse angsean cenah cek salaki aing teh ku aing teh dibejakeun kieu itu step ya sengit pandan aing teh gitu geus kitu peuting aing sugan aing moral cenah teh mu aing sesa peuting silang mah aing pas selidik punya selidik eta cek salaki aing eta teh ngomongna eta teh beas cenah eta teh beas Cianjur Pandan Wangi eta teh kan eta cicing turunan naon teh tahu cowok cing tah mata aduh eta teh nyaho sia teh aing naon eta teh tinu naon eta tinu kacang cek mikir lain-lain sia nya tah mata ayeuna kan dari Cianjur kan ku tanahna ku tanahna hade gitu budak teuing sia budak mana barudak sia mah tah jadi jangan sampai hilang itu teh jangan sampai dijadikan bangunan padahal mah keun we atuh di mana deui we bangga tuh makanya sawana teh teu halus Cianjur teh aing teh ada sedikit kecewaan sebetulnya mah urang teh ngomong beak kan teh jadi bangunan sok ayeuna kabayang
100 tahun kemudian misalkan jadi bangunan rek dari mana sih teh udah kusik udah keusik sih teh beton ayeuna mah kata bare tuh aing jalan-jalan teh kitunya sengit panan wangi gitunya ayeuna naon ayeuna mah aing begitu kikian teh anjing sengit hasem cai aing teh teh ucing baru macet aing teh ieu mah pokona mah geus pokona tidak seperti yang dulu urang mah berharap sih yang geus anu kayana mah geus geus aya tong di ieu deui menarik dijaga heuceul dijaga dirawatan tong ayeuna mah dijual nya lah lebar heuh itu udah nggak jadi duit mah beak eta teh jadi bangunan ngayeukeun saha sok bapak saya teh Cianjur teh aing teh ku sawahna teh ku seungit teh ku hadena teh kan terkenal sampai eta seungit sih teh naon seungit asin cucu tutung sia masak asin tutung juga kan